Pupuh anu kaopat nyaeta pupuh Durma dina laras Pelog. Moal ngejat sanajan ukur satapak, geus dipasti ku janji mun tacan laksana numpes musuh sarakah henteu niat sajabalik najan palastra mati di medan jurit. Moal ngejat sanajan ukur satapak, geus dipasti ku janji mun tacan laksana numpes musuh sarakah henteu niat sajabalik najan palastra mati di medan jurit. Di mana di penjajah pada amarah marudah manan kapok anggur gaul najan dipuyuk dirojok negeri sapuana umumna ngabela nyempad rosa politik penjajah tapi nu ngajajah kepasrah pisadra terus